Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan inna iddatash shuhuri indallahi ithna 'ashara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayat wallahu a'lam bi muradihi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anibu ila rabbikum wastaghfiru min dhunubikum wajtanibul ma'asi fi sahril haram. Wa qala aidan azimu ta'ayakum fa innaha 'ala sirati maqayakum. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Alhamdulillah kala yang kudrat sangirodat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulang sadayana tiasa lahu tiasa kepalan dina yuwakos nilana laksanakin kewajiban ulang sadayana. Salami hirupuri ulang di alam dunia ngalaksanakin saparintah sapari parintah Allah sareng Rasulna. Nuturkeun jejak langkah para ulama ngatolabul ilmi, mudah barokah mangkatina hiriungan. Urang salamina aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadayana kalusuran rahmat sareng magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Urang kangge umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kacawisan parzkenging syafaatul ummah jaga dina poe kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sadaya puji kaungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nungusik malikeun urang sadayana. Allah nu ngahirupkeun sareng ngahuripkeun urang sadayana. Allah nu ngapikeun jeung peuting ka urang sadayana. Allah nu ngarizkian ka urang sadayana, termasuk Allah nu ngampalkeun urang dina waktos ayeuna. Mudah dikepelan ulang sadayana dari sabab dari sarena. Udah biasa kepelan jaga dari tempat anu sae Allah subhanahu wa ta'ala. Bila perempat wasallam namu yata terpilih bacuratim dan junan ulang sadaya. Rasul binunjul Nabi bin Habiban al-Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pasana kulawan ina para sahabat para tabi'at kami nukin kaulang sadayana. Mudah mudahan ayatna ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah mudah sadayana calik dina gelikan, calik dina jomi, tepat dina kapi sabaraina teh. Kapi genap, kapi 7. Sehingga berada emon ahad, Senin, Selasa. Mereka kapi 7 kapi 7 sasi Dzulhijjah. Ulang masih kepa barina
barokah pepelan bulan dari wakos dari syariat bulan di papadinan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala isyaratkan lagi batin bulan sadayana dihiatkan iman Islam bulan sadayana bulan dasar ingatkan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala oke udah dipanjangkan di suatu Allah dijebarkan rezeki ku Allah turunan bulan dan Allah turunan anu sarole saroliha amin ya rabbal alamin nasallallahu rahmat awal maghfirata ya rabbi abbas ila jami'a maqasidi wa maqasidina bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliya Allah bi sirril Quran al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Udah ngemut ka almarhumah anu salamana ngantos dumati urang sadayana ibu rama urang tos ngaranturkeun ini aki urang tuyul kantenan sapalina putra sareng putu tos ngaranturkeun bahkan sapalina bojo sareng calone tos ngaranturkeun mudah-mudahan salamnya di alam kubur cingking tempat anu sae Allah subhanahu wa ta'ala dilegakeun dicakeun alam kubur nabi mengkoropan mangkira Allah subhanahu wa ta'ala Bayi khusus berpuasa kali wabis yoga mandat mudah barokah halajina nantur kini sedang terjadi anak masjid madrasah anak mudah-mudah salamina dikocor ke Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma kirahmat awal maghfirah ta'ala lil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahmatan amatan ya rabbal alamin wa ila yusad abi wa umi Allahumma fillahu wa ma'afi wa kamu Allahumma fillaha wa ma'afiha wa fana Allahumma fillahu ma'afi ma'anu al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulangan maafin kawan-kawan ulang sadayana anu kasih lapas oleh cocok bi Allah subhanahu wa ta'ala dipapari kedaman ke Allah wagi-wagi ulang ucapkan anu kebina oke sapalina ayah di rumah sakit oleh masing-masing barusus para putra putri ulang sadaya dan mudah-mudahan dipaparinan kesehatan Allah subhanahu wa ta'ala baru sudah pribadi nukopel dinayu waktos lain batin ulang silisahkan ke Allah amin ya rabbal alamin Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma ya syafi'al amrad Allahumma rabban nasi al-washmish wa tashafi la shifa ila shifa'uka shifa la yasaqam al-fatihah a'udhu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di barokah Fatihah ulang syukur ke Allah, ulang syukur kaum putra putri ulang sadayana mudah-mudahan dengan Allah putra putri anu saroleh sang sarolihah dijadikan kenal di ilmu ke Allah subhanahu wa ta'ala dikabarian kabarjaan ke Allah dunia dan akhiratna disenangkan ke Allah dibagiankan ke Allah dunia dan akhiratna benar ilmuna benar hartana amin ya rabbal alamin Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wal khair waj'al auladana minas solihin waj'al auladana minas solihin waj'al auladana minas solihin al-Fatihah a'udzu billahi minasy
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa orang sadayana dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dina waktu surat sadayana kadita pingahan dipaparin kalimatan ku Allah, dipaparin kesehatan ku Allah, sehat lahir, sehat batin, ulang jasa kepal dina waktu dimangpikirkan kekabingahan anu kalitan agingan muga Allah Subhanahu wa taala. Lamun mangku urang diemukeun sareng Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Lamun maharajin kami itu kalimatan di kami moal kesaka eta. Urang calik dina waktu Allah didawukeun sareng Allah, inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Wallahu a'lam bi muradi sareng Allah. Inna iddatash syuhuri sayana bilangan pirang-pirang bulan Allah Subhanahu wa taala isna asyara syahran fi kitabillah anu seuna aya 12 sasi dicawiskeun ku Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfudna kene. Sabusi Allah dina wakas Allah Subhanahu wa taala ngadamel bumi sareng langit eta 12 sasi sabusi Allah minha arba'atul hurum tina 12 sasi ku Allah dimuliakeun 4 sasi. Nu 4 sasi nu mencilna kamari nu urang tos kalangkung dina sasi Rajab nu kahijina nu tilu adina sasi Dzulqa'dah, Dzulhijjah sareng Muharram. Ai sasi nu kalintang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, mangka Gusti Allah ngemutan kaulan sadayana, Kangjeng Rasul ngemutan kaulan sadayana, saur Kangjeng Rasul anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wattanibul ma'asi fi sahil ardh. Saur Kangjeng Rasul gerak-gerak aranjing gerak balik aranjing kabeh ka pangeran aranjing kabeh. Jeung gerak minta hampura aranjing kabeh dina pirang-pirang dosa aranjing kabeh. Wattanibul ma'as jeung jauhan mang pirang-pirang maksiat ka Allah Subhanahu wa taala. Muliakeun ku aranjing kabeh ini bulan kumang pirang-pirang amal nu mampu aranjing alaksanakeunana. Wa imaku harta ulang, wa imaku emutan ulang, wa imaku tanaga ulang sadayana, niatan ulang sadayana namun yakin kanisasi diniatan lillahi ta'ala. Bulan anu kalintang dimuliakeun ku Allah. Allah maparing tempat anu kalintang saena sareng Gusti Allah. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wallahu a'lam bi muradihi. Karena Allah Subhanahu wa taala parantos nangtoskeun marentah Allah Subhanahu wa taala ka sakabeh manusia pikeun ngalaksanakeun ibadah haji keur saha manistaqo'a kiri jalmi anu parantos mampu karena eta ibadah haji keur perjalanan sagarukina manistaqo'a. Allah marentah eta jalmi anu mampu manistaqo'a muga Allah Subhanahu wa taala nu kumaha manistaqo'a teh nu parantos siap ilmuna siap bekelna. Ilmuna tos aya bekelna tos aya eta disebut manistaqo'a. Para ustad geus bogaeun ilmuna bekelna can bogaeun can manistaqo'a. Anu beunghar bogaeun bekelna ilmuna can bisaeun eta can manistaqo'a. Disebut manistaqo'a siap ilmuna siap harta.
Urang karek aya ilmu na wungkul para ustad ke ibadah haji sok ngumpul ke bekelna. Jalma nu geus boga bekelna ke ibadah haji sok neangan ilmuna. Tak memek wan manis tato. Jadi ulah angkat ibadah haji karena kadorong ku harta wungkul. Sebab akhir-akhir zaman sikil anu ngalaksanakeun ibadah tanpa ilmu cik nu nyana teh nu penting mah ini tepi we ka Mekah kumaha nu kewe geus ka Mekah tuntungna di Mekah lingkung sabab teu ilmuna ku Allah diemutan ku Rasul diemutan man arada dunya fa'alai bil ilmi man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi man arada umma fa'alai bil ilmi. Udah ngarepkeun hayang alam dunya sok teangan ilmuna heula. Udah ngarepkeun hayang badan akhirat teangan ilmuna heula. Hayang dunya jeung akhirat duanana priori kana ilmu tak termasuk udah teh nyangan ilmu ibadah. Ulah siga dongeng zaman baheula duka ayeuna. Aya jalmi angkat kata suci cariosna ibadah duana istrina jeung carogena sami. Pas ditaros witi Mekah ibu haji bapak haji nyana haji naon kamari teh ibadah haji pan ngamulang sahabat nyana haji naon teu bisa ngajawab nyana haja sami we sareng nu sanes cenah kitu naon sanes kumaha anu nu sanes nyana haji naon duka teuing da teu apal ilmuna teh sami we sareng nu sanes tapi menang itu tungtung nate meureun ku bapa bimbing udah ceuk bimbing tadi teh ya meureun polos deui nu penting mah tepi ka Mekah kumaha engke we ibadah nama sanes kitu tadi dawuh Allah Subhanahu wa taala manis taqoa teh anu geus mampu siap ilmuna siap hartana bekelna sadaya nama geuning nanyakeun hajina haji no haji sabaraha hiji panjang itu terang abi tenyana haji solihin ulah haji musim sanes eta maksana tenyana haji solihin jaga perjalanan ibadah haji teh dibagi tilu aya haji qiron aya haji ifrad aya haji tamattu nu katuskeun eta teh tamasya maksud naon tamattu teh naon qiron teh naon ifrad teh teu apal eta judulna haji nu tilu oge kan kudu apa jujutanana oh ulang teh bawa jeung teh jurusan teh manana haji tamattu kieu prilakuna teh tamattu ulang teh nya haji teh haji ifrad kieu jalan haji ifrad ulang teh nya haji qiron kieu tah eta bentukna benten-benten haji nasami tapi prak-prakanana benten. Aduh, katu ada nutulkeun pembimbing we. Tah itu. Jadi hajina teu boga haji pilar hajina buka kumaha. Tungtungan diheureuyan we kusabab ditanya haji teu apal ulang-ulang duka qiron, duka ifrad, duka tamat, udah teu apal teh. Da boro-boro ibadah haji da salat ge can beres dilmurna ge. Boro-boro ibadah haji da maca Qur'an ge can bisa dilmurna ge. Dikna naon tanah suci. Maca Quran teu bisa, salat teu bisa, teu naon kan itu, da ibadah kan. Tungtungna ditanya lain ibadah haji tanya. Pantawab kumaha, sa'i kumaha, jamroh kumaha, sok kumaha sakala wukuf kumaha. Kan teu bisa. Nutur-nutur bujur batur tungtungna teh. Kusabab keuleuh cek mulanya teu nanyakeun ibadah haji cuma ada semua hafal dina haji mah. Tungtungna ditanyakeun ku haji Pak Haji ari ontak tuntutan sagede kumaha ngamuleung kene tanya butut ontak oge tonggor ditanya haji pun ontak apa asa sagede hihi asa sagede ieu tuntung bingung itu ibadah teu make ilmu tuntung mata haji loba haji teu tahu kan itu na haji luna kun ngahangan ngagenti kopiah bodas suku tah eta
maka timbulna haji tanpa ilmu. Terus jelas tentang Rasul, terus jelas Gusti Allah. Wa kullu man bighayri ilmi ya'malu amal makudatun lahu. Sakul amal tibake ilmuna tentang amanat diri kami bahwa tadi maka seperti ilmu sok maka enak kumpulkeun haji sing seueur keur ibadah haji. Tayangan ilmu sing seueur keur ibadah haji. Nalika geus siap ilmuna, geus siap hartana, sok urang siap berangkat ibadah haji. Da aya mah teu terus kamari kitu teu ada ini tahun kamari teu ayeuna teu tahun hareup cantan tong ane dina tahun ayeuna mah rusuk dunia terbalik. Apa yang terbalik? Zaman baheula tos jelas di zaman baru memang kurang lagi ku Allah Subhanahu wa taala urang ditiwarang asup ka masjid berjamaah di masjid zaman kiwari teu meunang ka masjid teu meunang berjamaah. Dunia terbalik aja. Ku Kangjeng Rasul dianjurkeun berjamaah silaturahmi zaman kiwari teu meunang silaturahmi. Terbaliknya zaman itu dipiwarang ku Allah ku Rasul anu maot sok urus ku sararea zaman kiwari nomor teu meunang diurus teu meunang di tempat-tempat aja. Zaman itu ku Kangjeng Rasul sok ngelayan anu mahi anu geuring zaman kiwari teu meunang ngalayan anu geuring. Itulah dunia terbalik tong aneh di dunia. Maka kurang sing yakin karena tidak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang yakin sama Gusti Allah, kumpul di masjid saloba-lobana sama Gusti Allah. Wa man dakhalahu kana amina. Sasaja man asup ka masjid tak golongan jamaah anu salamat. Amin. Tong hirup bakal maot bakal hirup usaha. Maot usaha. Innallaha yuhyi wa yumiit. Sadana Allah nu ngahirupkeun, Allah nu ngamaot manusia moal maot lamun teu aya izin Allah. Ayatna wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjal. Ayat sanes di kulli ummatin ajalun fa idza jaa la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Kiatan wa hadis Rasul la mauta illa bil ajal. Maka hati-hati urang masih ya ku sahabat pamegah teu tulus nu tadi teh jadi copot deui duitna. Geus daftar dicopot duitna. Cek can daftar untung buri macam daftar naon daftar oge hajeun teu ingin naudzubillah. Hati-hati daftar ibadah haji mah meme urang niat geus diganjar ku Allah, urang geus daftar diganjar ku Allah, salengkah-lengkahna urang daftar diganjar ku Allah. Sanajan terjadi jalma kabur maut geletuk maut terjadi ibadah hajina ganjaran hajina dijamin ku Allah. Maka tongkeun pan aya jalma deuk daftar teu tulus atuh ingin wae wah pada aya ciri geureun jami. Tongkeun ibadah haji mah jadi teu jadi baca dina teu jadi na duit bisa dicopot deui marugi moal. Jogsiologi segala jaminan di Allah pasti. Maka jangan simbolik harus ini harus berarti ini sadayana oleh kurang teh bukan sorangan we aya itu dasar dunia ieu teh lain urang ngumpul nu penting mudah-mudahan aya dina ridho Gusti Allah sabab urusan Allah mah bisa diurus ku urang kumaha Allah atuh ayeuna bisa beribadah haji teu berangkat tahun ayeuna tak aya kabingahan di Allah Subhanahu wa taala sadapi urang ngalaksanakeun ibadah haji tetep urang aya barokah sareng fadilah diuji ku Allah dipiwarang ku Allah keur jami-jami anu muttaqin
Aya sapalina pidahu Allah, inna aqoina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal pan sapalina aya mah teu meunang ka Idul Adha cek saha teu saha ngarek Idul Adha atuh kitu mah kurban oge moal aya keun takwa mah iwal mutaqin tonggeun urang digawe bakti ka taqarruban ila Allah sok urang singnya di kurban tong kahalangan pedah Idul Adha dicari ayeuna pedah ibadah haji teu dicari agar ibadah mah moal ganjaran mahanger walil limpas asal urang parantos ni niat naon sabab tadi oge urang mah cuman syariat nu ngersakakeun mah unggul Gusti Allah. Sabab tahun ayeuna pola ibadah haji 2 tahun ayeuna mudah tahun payu dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu tadi urang teu bekel ibadah haji sok kurbankeun deulak urang ayeuna insyaallah. Saur kanjeng Rasul andimu dohayakum fa innaha 'alas sirati maqayatu. Cing kanjeng Rasul gedekeun kurban aranjeun kabeh eta kurban teh dina siratal mustaqim jadi tutupakan aranjeun kabeh. Cing inget aranjeun kabeh saur kanjeng Rasul sanyaeta kurban teh mang pirang-pirang amal anu nyalametkeun ka jalma anu ngageurpan kurban tina kagorengan dunya jeung kagorengan akhirat. Banyak kurban maka urang tong teuing dadumanya bade kudoba mangga bade ku sapi oge mah mangga ulah pasea ceuk ieu alus domba ceuk ieu alus sapi mana atuh nu alus mah anu kurban anu goreng anu pasea tungtung nate si eta kurban teu pasewa beungeun domba jeung sapi deuk domba empek da Allah Subhanahu wa taala teu ninggal sapi jeung domba Gusti Allah la yanalallahu wala dima'u wala yanaluhu taqwa teu ninggal domba jeung sapina teu ninggal daging jeung getihna mun jangan ku Allah takwa harta urang nya tak ulama saya de domba jeung sapi ge mah da ku mege kenge nya pilihnya gitu abi mah aya ge meke ini ngan urang sing apal aturanana syaratna naon syaratna hiji lamun ku domba urang dombana umur sata teu aya domba aya ge mek lamun ku mek umur 2 tahun domba jeung mek teh aya di sapi aya sapi umur 3 tahun ieu mah sapi 1 tahun pake kurban darapo lebar 3 tahun sapi domba 1 tahun mek 2 tahun sapi 3 tahun kapas keur kurban ieu mah saleh dari asa murah meuli sapi sapi 1 tahun teh hargana pun sabaraha ulah asal ibadahna sing pas kana patokanana tuknya urang sing emut kana ganjaranana sabab sarekan jeung Rasul sasaha anu mampu dina ieu waktu ngaluarkeun hewan kurban motong kurban eta jalma teu ngaluarkeun kana kurban palyamut insya'Yahudiyan wa insya'Nasraniyan eta jalma teu ngaluarkeun kurban sabab lebar geletuk pe maot nak jadi maot Yahudi jeung maot Nasrani duit loba lebar domba boga oge eta ulo kan eta meunang mata sih abi mah aneh mata seueur tukang obat naon tukang obat teh pertentan pidato ibu kurban teh kieu sedekah teh kieu mainan can kurban ibadah haji teh kieu mainan can ibadah haji nah alhamdulillah eta tukang obat tuh
Nyok yang betul. Kurban teh niatnya hukul. Maka Kanjeng Rasul mah sebelum kita teh milaukan heula. Sate acan nyarek teh diren heula nu Kanjeng Rasul makan kopi. Urang mah tukang obat we jadi supir naon? Lamun di Ciparai teh mah supir sodok atawa naon? Calo we. Badung geus pinuh mah mana teu milu. Kapan minta sodako, minta kurban, main lalu bah de kurban. Itu supir kan, calo gitu. Badung Majalaya, geus pinuh mah cicime mana? Jadi ayo kurban contohan ku sorangan. Jadi teori mah para pinter tapi praktekna eta AOP nya. Maka kita harus naon atuh ganjaranana tah saur Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sasaha jalmi anu kaluar di bumina tujuanana bade meser kurban wa imasapi wa imadoa. Keluar di bumina tujuan bade meser naon? Bade meser